Kesimpulan tina bedana Gusti Allah Ta'ala jeung barang anyar dina padamelanana di antarana. Padamelan Gusti Allah, hukum-hukum Allah eta sepi tina tujuan. Ari urang mah manusia lamun nyieun hiji barang teh pasti boga tujuan, sabab urang mah teu sampurna. Contona lamun urang nyieun imah tujuanna pikeun matuh, pikeun ngiuhan jeung sajabana. Lamun urang indit ka pasar tujuanna nah rek dagang atawa rek balanja atawa rek naon bae. Lamun lalaki nikah ka hiji istri tujuanna duka kumaha tanyakeun bae ka dirina masing-masing. Lamun urang dahar tujuanna nah supaya teu lapar nah ngan saukur hayang goyang letah bae supaya letah teh ikut senam pagi jeung sajabana. Ari Gusti Allah mah geus persipatan sampurna anu azali ti baheulana, teu butuh ku naon-naon. Lamun Allah ngadamel naon bae kagungan tujuan ngandung harti, Allah teh teu sampurna. Midamel sesuatu teh pikeun nyampurnakeun Allah meureun. Kitu deui dina hukum-hukumna. Lamun pamarentah nyieun hukum tujuanna supaya aman umpamana. Lamun jalma salah dihukum tujuanna supaya eta jalma kapok. Terus upamana pengendara motor dikudukeun make helm supaya tukang helm loba duitna jeung sajabana. Tapi Gusti Allah ngawajibkeun salat upamana Allah teu kagungan tujuan naon-naon. Ngaharamkeun zina teu boga tujuan naon-naon. Ngadamel sawarga jeung neraka teu aya tujuan naon-naon. Ngaparinan hujan jeung halodo teu boga tujuan naon-naon. Nah lamun Gusti Allah marinan rejeki ka urang peda hayang disebut bager. Henteu, kumargi Allah tos maha bager. Nah Gusti Allah hayang disembah-sembah ku makhlukna. Pan henteu. Margina Allah mah memang sembaheun makhluk. Disembah-sembah ku makhluk saja jagat, dimimiti aya jagat sampai kiamat, teu matak nambahan darajat pikeun Allah. Didorokaan ku sakabeh makhluk ti awit ayana zakat nepi ka kiamat upamana teu matak turun derajat pikeun Allah. Ringkesna sahabae anu boga tujuan eta teu sampurna. Tapi sabalikna sahabae anu teu boga tujuan eta sampurna. Anu teu boga tujuan mah mung Gusti Allah Pangeran sadaya alam.